Diulangi, saur Syekh Qadi Abi Suja bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu jumlahnya ada berapa? Ada 6, sadayana aya genep. Anu kahiji ma kharaja min ahadis sabilaini, ayana sesuatu anu kaluar tina jalan dua. Jalan dua teh tos dimafhum sudah dipahami nya, tos kamafhum jalan dua di dinya teh nyata kubul sareng dubur. Ai kubul teh lubang depan, dubur mah lubang belakang gitu. Ketika aya anu kaluar tina kubul sareng dubur bade anu biasa kaluar atau misalkan nu teu biasa oge kaluar itu kan sapertoskeun tadi aya nu kaluar tina kubul cai susu misalnya atau getih, atau aya nu kaluar tina dubur teh nu biasana ieu mah keusik nu kaluarna eta oge sami ngabatalkeun kana wudu, terkecuali anu kaluarna teh cai mani. Pami anu kaluarna cai mani eta mah teu ngabatalkeun kana wudu, tapi tetep kangge urang pami ngalaksanakeun salatna henteu sah. Da ai kaluar cai mani mah ngawajibkeun kana adus, berarti urang teh keur gaduh hadas ageung. Pami ayeuna batal wudu mah keur gaduh hadas alit gitu. Tanya teras anu salajengna anu ngabatalkeun kana wudu teh naon baca di dinya? Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, sare atau tidur anu tidurna teh tidak sambil duduk, anu sarena teh teu bari calik gitu. Ai calik teh bari nempelkeun bobokongna atau biritna atau duburna kana tempat diukna. Maksudna mah kieu, sare tidur atau sare yang membatalkan wudu teh tidur anu tidak sambil duduk gitu. Berarti tidur teh kabagi dua, aya tidur anu membatalkan wudu, aya tidur anu tidak membatalkan wudu. Mana tidur anu membatalkan wudu? Sare anu membatalkan wudu sarena jalmi anu teu bari diuk. Sapertoskeun ayeuna sarena jalmi anu bari nangtung batal wudu. Sarena jalmi anu bari ngagoler terlentang sami eta oge batal. Tidurna jalmi anu bari tengkurap, tidurna jalmi anu bari nyangigir menyamping baik ke kanan atau ke kiri eta oge sami ngabatalkeun kana wudu. Kalah heula nya tos kapayun di sami bade dijelaskeun. Kondisi jalmi anu tidur ge kan di dieu mah ku Syekh Qadi Abi Suja teh dirinci jadi genep bagiannya. Jadi genep bagian teh pami dina sapinah mah binaumin kusabab non zawalul akli, hilang akal kalebana. Maksud tidur di dieu teh nya eta anu matak ngabatalkeun kana wudu teh kahiji tidurna anu henteu sambil duduk eta heula gitu. Berarti tadi ulangi, tidur anu bari berdiri, anu bari ngagoler, anu bari tengkurap, anu bari nyangigir baik ka kanan atau ka kiri gitu. Pami tidurna anu bari duduk nya eta mah teu matak ngabatalkeun kana wudu gitu. Soalna pami urang tidur bari duduk ya. Aya keterangan al ainani wika unsahin, ari mata teh jadi kunci kana dubur. Ketika mata terbuka maka dubur bool gitu kan, anu tempat kaluarna hitut jeung naon jeung tai eta teh muka. Tapami ayeuna calikna bari, pami ayeuna bobona bari calik mah ieu teh masih keneh katutupan sehingga teu memungkinkan aya angin anu kaluar, jadi teu matak naon teh ku sabab kitu maka teu matak ngabatalkeun kana naon kana wudu. Tapi pami ayeuna urang tidurna bari nangtung makan si dubur teh pasti muka, pasti aya nu kaluar tina dubur naon angin gitu kan kitu teh. Ayeuna ye anu ngabatalkeun kana wudu teh naon tadi? Tidur sare.
meskipun sarena sakedap gitu. Tapi lamun misalkan ayeuna nundutan gitu. Nundutan mah teu matak ngabatalkeun kana wudu atawa ngantuk. Aya nundutan bahasa Indonesiana naon? Hah? Ngantuknya. Ngantuk mah teu matak ngabatalkeun kana wudu. Kunaon sababna? Sabab ketika urang ngantuk masih keneh kesadaranana masih kena aya libako il akli masih kena aya kesadaran. Contohna naon kasadaranana? Babaturan anu ngobrol di samping masih kena ka kuping gitu. Tapi meskipun urang teh nguping keneh jalmi anu ngobrol di samping, pas urang hudang teu paham kana anu diobrolkeunana, teu ngarti kana anu diobrolkeun, tidak mengerti sama yang dibicarakan oleh teman kita yang di samping. Nah, ai tidur mah kumaha? Kahiji tidur mah tandana teh ngimpi, anu kadua ngorok, anu katilu tandana teh ngacai, tandana teh nu katilu tah nyaeta tos teu ka kuping pami aya babaturan urang anu ngobrol di mana? Di pinggir urang. Eta berarti geus naon? Geus tidur, geus hilang kesadaran nana. Ku sabab geus hilang kesadaran maka ngabatalkeun kana wudu gitu kan. Tapi dikecualikan teh tidurna anu sambil duduk mah teu matak ngabatalkeun kana wudu, ana wudu gitu. Ngan beda deui ye. Tidurna para nabi mah teu matak ngabatalkeun kana wudu. Soalna sarena para nabi jeung urang mah beda. Ai urang mah sare teh fisikna, matana, hatena oge sare. Ai para nabi mah anu bobo teh mung matana unggul tapi hatena teu bobo. Jadi teu matak ngabatalkeun kana wudu. Jadi kumaha nijar tos pamacan. Atosnya nya maksud akang teh kieu dijelaskeun heula tangke di akhir dipasihan kesempatan nginarna situ. Tapi saya nya teu naon. Tah kitu paham teu dina masalah hiji makharaja min ahadits sabilaini, anu kadua dina masalah wan naumu ala ghairi hayatil mutawakkini. Maksudna mah eta teh wan naumu ala ghairi hayatil mutawakkini teh sare anu henteu bari diuk gitu. Jadi pami sarena bari diuk makana tingali pami Jumatan. Pami Jumatan mah nya seueur anu kieu bari nundutan. Bade Arya, bade sadayana bapak-bapak. Soalna batur mah geus terangeun bahwa nundutan teh teu matak ngabatalkeun kana wudu. Bahwa sare bari diuk teh teu matak ngabatalkeun kana wudu. Katanya. Terus anu katilu naon baca? Wa zawalul akli. Yang anu salajengna anu ngabatalkeun kana wudu teh hilang akal. Hilang kesadaran maksudna. Hilang kesadaran di dia bisa karin ku sabab mabok. Anu kadua au marodin atau ku sabab gering. Geringna misalkeun gila otomatis jadi batal wuduna, atau geringna ngakibatkeun kana pingsan. Ku sabab pingsan hilang kesadaranana, otomatis wuduna oge jadi batal. Ku sabab mabok jadi hilang akalna teh, hilang kesadaran. Gitu. Jadi hilang akal tehnya, aya hilang akal anu hilang kesadaranana jadi gelo atau ku sabab mabok atau ku sabab sare. Hilang akal teh dibagi tilu kan, aya hilang akal ku sabab sare, aya hilang akal ku sabab mabok, aya hilang akal ku sabab pingsan. Tah eta oge sami ngabatalkeun kana wudu hilang akal oge. Hilang kesadaran. Makana atau terus anu salajengna naon? Baca walam surajuli almar'ata min ghairi hailin. Walam surajuli almar'ata min ghairi ha. Walam surajuli almar'atal ajnabiyata min ghairi hailin. Nyabak kulit nyabakna lalaki kana kulit awewe ajnabiyah. Berarti nyabakna kana naon? Kana kulit.
pami anu dicabakna punten misalkan rambutna eta mah teu matak ngabatalkeun kana wudu. Anu dicabakna gigina eta mah teu matak ngabatalkeun kana wudu. Anu dicabakna kukuna eta mah teu matak ngabatalkeun kana wudu. Nyabakna lalaki kana kulit perempuan ajnabiyah kade. Aya perempuan ajnabiyah teh perempuan anu sanes mahram. Aya mahram teh anu haram dinikahi sapertoskeun saha? Ibu, nenek, saudara perempuan, anak perempuan, bibi ti bapak, bibi ti ibu, adik perempuan eta teh disebutna mahram. Ketika orang ayeuna bersentuhan kulit jeung ibu jeung nenek terus gaduh abdas, maka abdasna henteu jadi batal gitu. Ai perempuan ajnabi masa perempuan anu salianti mahram anu boleh dinikahi gitu. Itu. Tapi meskipun ayeuna kieu meskipun ayeuna tadi anu ngabatalkeun kana wudu teh nyabak kulit perempuan ajnabi berarti nyabak rambut nama henteu batal, nyabak gigi nama henteu batal, nyabak kuku nama henteu batal. Ada cenah abi mah keur teu gaduh abdas rek dicabak kulitna oge teu meunang hukumna naon? Haram gitu. Da ieu mah dina konteks wudu haram sabenerna. Terkecuali pami nyabakna teh misalkeun jeung nu mahram ka ibu teh atau misalkan ka istri pamajikan orang jaga teu naon. Ais can jadi pamajikan mah ulah dicubak-cabak teu parugu teu kenging hukumna naon? Haram. Nah. Jadi paham teu? Oke artinya anu dicabak anu ngabatalkeun kana wudu teh ulangi bersentuhanana kulit lalaki jeung perempuan atau nyabakna laki-laki kana kulit perempuan ajnabi. Berarti mun kana perempuan berarti mun kulit lalaki jeung lalaki mah teu matak jadi batal wuduna. Kulit perempuan jeung perempuan teu matak jadi batal. Tah, nyabak eta matak ngabatalkeun kana wudu teh ketika anu dicabakna ulangi naon? Kulit. Bari kulitna teh kulit perempuan ajnabi anu sanes mahram, anu mahram teh tadi anu haram dinikahi sapertoskeun ibu, saudara perempuan, anak perempuan, nenek, bibi ti bapak, bibi ti ibu eta mahram disebutna. Tah ieu teh min ghairi hailin bari teu make penghalang. Tah ketika ayeuna anu dicabakna kulit perempuan teh ngangge penghalang saperti ngangge kain, ngangge penutup ku plastik atau ku naon? Ku mekena atau misalkan ku tudung, urang sasaliman ditutupan heula, tah eta teu matak jadi batal gitu. Jadi nu ngabatalkeun kana wudu teh nyabak kulit perempuan ajnabi tanpa make penghalang. Pami nu dicabakna kulit perempuan mahramah meskipun teu make penghalang oge teu matak ngabatalkeun kana wudu. Terus anu sajeuna baca wamassu farjil adami bibatnil kafi. Nyabak naon ieu teh? Nyabak farji teh kemaluan atuh. Nyabak kemaluan ya. Ada kemaluan manusia dengan ngangge telapak tangan, ngangge dampal panangan. Berarti punten ya pami anu dicabakna kemaluan salianti manusia, kemaluan jin misalnya, kemaluan ucing, bobogaan domba, sapi ditoel misalkan punten ku bowo teh gitu. Tah contoh misalkan eta mah teu matak ngabatalkeun kana wudu. Teu batal gitu.
da anu mata ngabatalkeun kana wudu teh nyabak kemaluan manusia. Bade ayeuna ieu kemaluan manusia teh bade laki-laki atau perempuan, bade nu sorangan, bade nu batur, bade anu budak leutik atau anu budak badag, bade anu geus hirup, bade anu masih hirup atau bade anu geus maot gitu. Sami eta ogen matak ngabatalkeun kana wudu hei. Tapi dicabakna teh kunaon? Ku telapak tangan ye, tingali nu disebutkeun dampal panangan teh. Hei, tingali ka dieu, paratoskeun tah ieu. Tingali telapak tangan bagian kabagi dua telapak tangan aya bagian jero, bagian luar. Bagian jero mah tah tingali. Anu teu katingali ieu disebutna telapak tangan bagian jero. Nah, iya berarti hei tingali iya berarti tak pamiku iya tak nyabak kubulna ucing misalkan tingali di kieu batal pami kieu teu batal pami kieu teu batal kuno kieu teu batal ku sampean misalkan di kieu teu batal ayo tahu kan diceun ngara jelas kitu teu batal. Iya teh pami teu ngangge penghalang panutup. Pami ngangge penghalang mah kalau make plastik misalkan bobogaan sapi batal gitu. Teu batal gitu teu batal. Anu salajengna baca kitabna wa masu halqati duburihi alal jadidi nyabak bubuleud dubur teh kekerod salawe jeung bahasa Sunda mah terang teh kekerod sawalawe cabak bool sok aya eta anu paranti sok diomehan sok aya nu caket ke tempat kaluarna teh eta dicabak kunaon sami ku dampal panangan jadi pami nyabak ieu teh disebutna teh naon bokong birit teu mata ngabatalkeun kana wudu tapi pami nyabak lingkaran tempat kaluarna tai eta mata ngabatalkeun kana wudu gitu. Kunaon ku telapak tangan misalkan. Ku apa sanes misalkan nya ku telapak tangan mata ngabatalkeun kana wudu. Tapi pami ngangge penghalang mah teu mata ngabatalkeun kana wudu. Paham? Entaroskeun.